Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Astagfirullah. Nah, itu jadi kadinya itu tolak teh. Ari teh dilaksanakeun da teh keur kahadean bararudak santri kegiatan. Ari dilaksanakeun heuh pugunya eta duitna ieu teh. Nu eueuh. Bari papaksa ge alhamdulillah lah enak kabeli domba teh geus setik-etikeun ya. Mat. Jep. Ajib ke mana, Mat? Sarang Ajib ajakan ke dia. Panggil. Nah, Mat, Jib, pan kereta teh yang domba. Teh geus meuli domba mah. Walaupun enak kos kieu rupana ge da kumaha tuh. Artos nu langka nya, nama urusan nu bener tah. Ieu domba teh pan aya dibagi heula ya, bagi heula. Ayeuna mah orang bagi heula. Ah, Mat, Ahmad jeung Ajib saling ngiji tah. Kan eta nu keureuneuh nya, nu keureuneuh tah. Eta mah terlangkung, rek Ahmad, rek Ajib nu keureuneuh mah. Terus eta nu rada alitan tah. Kebagi we eta mah kumaha duaan. Ngan eta kandangna kedah dilereskeun deui Mat nya. Mat. Yep. Aya sugan teh aya. Nah, maksudna eta dilereskeun deui ulasana barolong kitu. Terus itu paku sagala tuh. Tinggal tuh paku tuh. Kumaha lamun katincak kacugak eta domba. Nya. Menongela kitu paku. Ngartos teu? Lereskeun eta mah. Diajar ngarit. Lu ngarit sore ge berarti ngan kadenya ulah ngaganggu kana ngaji, ulah ngaganggu kana berjamaah. Ngartos teu? Ulah ngartos ngan nyaona duit artos teh lain kudu ngartos kudu ngerti. Nah. Ngerti? Ulah nundutan atuh. Tos. Kamarana adat? Ngambil domba. Ngambil domba sok tinggal tah. Kade ulah diadukeun ya. Ajib itu tadi teh domba teh 5 kan. Mana rek 3 apa 2? Deka 2 we ah. Pan can bisa ngarit lagi. Tah lamun 2 berarti nu anakna jeung anu reuneuh tah. Sesana 3 kurang tah nu yeun hareup. Siap mah lah. Alhamdulillah mah jog teh loba euy. Atuh leuheung batur mah euy. Dek kamu nih hiji acan ge ieu teh jog ngabekam acan ripuh siti ah. Doa tuh ke pangeran kan. Minta ke Allah. Hijib ge enggak penting dibacaan. Isim ge ditunda na dompet. Ngan duit nama eueuhan ieu teh euy. Waalaikumsalam. Aya naon, Mat? Punten Kang. Ieu teh bade ngarit tapi teh aya ngaritna. Ente mah nya dombana nya aritna. Oke, kedeng aya ngan heula. Si bener atuh ngaji teman ya aduh kumaha. Ulah naon teh bab pikiran naon. Aya arit mamaan. Ah. Ya Ahmad, ya Ajib, dengan kadenya kudu diasah heula ngaritna kade bisa orai enom si cilaka bismillah heula ngadoa heula urang teh nya supaya berkah salamet. Panena teh urang teh berkieu Mat. Sugan we domba teh tina hiji jadi 2 jadi 3 jadi 4. Lamun teh mah orokan dikeun ka loba beureun bagian Ahmad. Bagian akang panena teh urang teh loba uruskeun. Jabah uruskeun dewan guru. Jabah yang aya nu nikah cenah nguping mah dewan guru teh. Gitunya. Jabah kade tah kudu jadi contoh urang. Jadi jelema teh ulah kedul nya beungeut sebul. Gitu rek kumaha awedekeun kumitohake dicararekanan di gitunya. Kantos teu? Sugan we lamun anakan teh mah loba ke bagian Ahmad, bagian akang aya kitu teh nya. Jaba urang teh pan mikirkeun selain dari dewan guru teh meureun bangunan.
mun apal bangunan teh ayeuna teh can anggeus karena aya pasir ge ting anggeus ting encan tuh ketingali beureun ku anjeun oge pan bangunan teh meureun macan naon ayeuna teh urang teh bondek kumpul ayeuna teh perlu artos teh 15 juta gitu. Nah ayeuna semen oge da mau wakamahi eta teh doakeun nya antum sing bener nguruskeun domba bari sing getol ibadahna berjamaah terutama berjamaah jeung salat ngaji waktu ngaji anu geus ditentukeun kade ulah katinggalan gitu daya waktuna gitu mudah-mudahan atuh aya milik rezekina bondek teh doakeun ku anjeun sok doa tara doakeun nya sing buru-buru milik rezekina bondek teh ti mana we gitu tah abe bangunan ge teh anggeus. Ayo mana nana? Atuh eta Ih tadi tanya mang orang teh geus ngintip Mang Ahmad jeung Akang. Wangkongan teu kadenge sigana mah masalah awewe eta mah nya. Ngomongkeun awewe naon ieu teh Dit? Asa kepo deh kah kana awewe mah. Ih perjodohan kade teh yani nu deek. Jodohkeun jeung Mang Ahmad ku Akang ih. Mah ieu. Keur aku Dit mana resep ka si eta Lin. Aduh pan eta teh ieu dengekeun. Lu bener bogeun ka si eta teh. Wah tenang dek mah moal sieun, pan dek mah boga pelet ajian Gunung Gambir. Pamere aki-aki deek. Emang mah teh boga ajan naon kerah? Iya, aki tungkub, nini tungkub bang nangkubkeun wulan bin wulan. Tuh, buk teh teh kudu ngiduh katana 3 kali jeung ngagerak. Insyaallah ijabah eta teh. Jeung kudu nyetrek-nyetrekeun tasbih nunganan. Oh, kitu nya Kim. Oh, nya sing gelas kade. Ulah ningali domba na unggul nya. Domba mah eta mah haleuh nih, nu penting mah ngaji, salat berjamaah kade nitipnya. Kade cilaka tah. Sok, danak jung. Salam. Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama birmilhadi sholatan. Masak can. Mang Yajid tuh ya, Mang Yajid. Mana? Tuh. Iya, Yuk. Tembak, oi. Timbal, oi. Salat timbal ya? Di mana ya? Timbal. Tembak, oi. Buka. Timbal, anjing. Timbal, cok. Ada timbal. Tali-tali lah, kanang-kanang kamu. Ngajak pukul orang tinggal timbal. Pukul sisahan nanti loba.